Akang Sabut jambu tegung, jambu si abah teh itu doya putih eta itu kumaha cenah ieu jambu teh buahan di tadi mah itu ieu jambu teh buah namun halus mah itu teh keur gede teuing keur boga si utun indi anak akang teuing jambu teh buahan ceker engke itu ngarujak balingbing can baruahan itu si Yutin inggit teh manit manggih rujak pelakan menang si abah memang si abah mah koret itu pepelakan oge kuat karoret itu baruahan akang mah ayeuna mah mun buahna alus naku akang dipangalakeun ku di yakeun itu ngarujak buahan anak akang ieu si utun indi akang itu mah lain hayang ngarujak hayang belut hayang goreng belut itu hayang goreng belut kemana nih yang anak itu kayaknya teh belut teh rese itu hargana mahal cena itu belut teh tadi itu ke sawah di sawah loba akang teh bisa ngalan di sawah mah itu bisa ngalah belut demi itu mah akang mah bakal dilakonan komo demi si utun inggi anak akang teh atuh naon anu teu bisa kira itu mah dilakonan ku akang dipangalakeun akang ngorek-ngorek ka ditu arek mancing belut jaker itu atuh akang sok ayu kedeng beuting hujan manten angkat jum ka ditu ka sawah akang arek ka ditu arek ka sawah arek ngabut bekel ti utun indi anak akang kang kabayan akang arek ka ditu ka sawah akang tungguan di dieu akang arek mancing tujuan ya akang ada ka sawah ya akang arek mancing itu mah nungguana yang di situ dituih batu di imah kadinya beuh ikan teh beusi loba ieu kaya hileud ditung lalesan kade itu ngesang buru ka dieu ya akang ngalahnya itu nya deng buah kopi raranggeyan keun anu dewek ulah wani nyokotan paraban rombanya dek dari parab heula kamana si kabayan si borok kokok si ontolohod si gelo borok di tetah ngajual cau ku aing mantog ka mana cau jelema teh mantog nanya dasar borok kokok si borok kokok borok hulu dasar ontolohod aing boga minantu teh bukos kitu lah borok-borokan teh lah ku nyaan borok kokok pisan tah minantu teh aing teh hayang boga minantu kabayan sebarang teh hayang borok kokok pisan mantap aing teh satuju ge kasih kabayan teh tiga leuheun teu kaseuleun marulu julukna teh lah ares teh dipetakeun budak dasar teh ontolohod pas aing teh satuju teh si pitung tidak meuni kekeuh peuteuh hayang banget kasih kabayan teh aing teh satuju banget si kabayan teh aing teh si oneng ka mana cobanya neng oneng kemana mah kata si onengnya oneng kemana si onengnya coba abah rek nanyakeun hari si itu mangkat ka mananya buka tuh tadi mah aya di kebon kuat tadi teh abah teh kasih kabayan kita ngajuakeun cau tah mangkat ka mana mun gimana tah coba pangneangankeun atuh nya tuh oke ku oneng diteangan ka kabayan tadi ku teteh titang ngala belut tah ngurek soalna ieu si
calon incu abah teh hayang goreng belut cenah. Jadi si akangna di kaditu tah ka sawah ku teteh. Teh itu atuh kasih abah, oneng mah teh nyaho da. Nya tuh ke ku teteh di itu di teang kaditu ka sawah. Nya bejakeun ka si abah, si tetehna keur neang si akangna ka sawah gitu nya. Atuh oneng dek kasih abah heula naik bebeja, itu nganu neang si akangna. Nya tuh nah si akang teh atuh lain wartos heula ka si abah, kan ku si abah titah ngalacau, titah ngajual cau. Malah daek ku iteung disuruh titah ngala itu ngala belut. Bebeja we ka si abah da besingan si oneng teu percayaeun bebeja ka si abah. Geus iteung we rek bebeja ka si abah. Abah, si kang kabayana keur diteang ku teh itu. Itu yang kemana si kabayan ini? Saurna mah ka ieu ka sawah, teh itu hayangan belut, hayangan goreng belut. Tadi si borokokok, si goro-borok, adi petakeun ama itu awodol, kutu bener dasar si borokokok itu petak bekas seuleun marulu. Geus atuh bah oneng dek kaharep deui. Jika itu teangannya, oneng itu nanya. Itu, Nah, bah, gini saya itu kasih kabayan, gua titanan si kabayan. Si kabayan gua kita mengajukan cau, teh itu. Dasar si borokokok, hese budakeuna coba teangan si kabayan bener atuh. nya tadi teh ku iteung teh titah ka sawah, titah ngala belut, da calon incu abah teh hayang belut. Aku si borokokok kitu harese di keunana orang jadi salah cabak wae. Itu mah teh nyaho da si akang teh teu bebeja ka si abah heula meureun. Udah saksi ontoloho buku pikas sabaleun lah teh budak teh lah. Yuk kateang teh di si borokokok teh tah. Ontoloho teangan dia bener tah. tah. Teang ka sawah. Nih, non teh teh yuk ka ditu neang si akang ka sawah, da teh sieun sorangan. Ayo atuh. Ayo. Boga titipan teh si abah. Kita ngajual cau, amang ngarek meuli cau mah aya cau tuh si abah kita ngajual cau urang ku si abah amang. Kebeneran itu bukan dagangan ya, kerjaan cau isukan ya. Mana cauna? Tuh itu mang tuh aya cau tuh aya baraturi pun cau si abah. Kita ngajual. Oh, pulang tinggali yuk. Benar amang erek meuli. Orang kan emang tuang cau ya. Oh ayo kali itu bang tuh tinggal cau si abah mah abah anu koreta. Oh, heeh. Apa bapak nasi itu koretna anu jubila kok maka goreng ka uing mamang kasih sebut lagi borokok kontol kedua ya ka uing mamang Jangan ngalasan kiri kabayan. erek di ala iraha ieu cauna ayeuna apa engke Ayeuna we. teh ala ayeuna tuh tuh urang tinggal heula cauna tuh cauna mamang bedogna aya tah bedogna deuh si abah coba di kebon eta amang Mana ieu? tuh gagangan amang Jeun lah. tuh bisa ieu nanun teh tuh nya Bisa lah. teh tae kan meureun tuh cau namang anu itu aya itu tuh namangnya Ebar turu ita. ibarat tuh si abah teh amang Satunya pernah duit. 20.000 ting 10.000 amang teh nya urang si abah teh amang walina sabaraha 10.000 satu ruy. Paturu itu gede banget kajian amang uing mah teu nyaho hargana begitu teh Enak cau keur murah kabayan. murah amang Di itu Oh, ge. si abah cau keur murah di pelak tuh pelak tuh nama si abah teh amang suburnya loba
cuman koret doang amang kami nantu ge kuat tarik karena pernah ngadahan cau pisan lah cau oge Dijualan wae gitu. dijualan wae ikan gede-gede beuteung di imah ka urang teh amang buat bung mere pokoknya teh seug we cina itung sia mah aya mah ku abah sia geus boga si borokokok moal dibere cau ieu si borokokok kita meuli ka abah ayeuna oge kita jual mah ku si abah Kuat ngomong gitu ya. gitu amang kami Sabar ya tuh. heeh terus sok amang di mata mana Iya. Gitu. tah si abah Dua turunya tah. dua turuy heuh sok atuh sok tuh mang ala tuh cauna tuh nah oh gede banget emangnya oh mang sok taikan mang ala cauna Taekan. oh Mau naik kan ini keluar kita jauh. wing pan ngajual cau amang dan ngajual tangkal cau Atuh pun keluar tentang ye usi abah ge di tengah jual cau tahu ya. nyalain ngajual tangkal cau mun gua si amun wing ngajual tangkal cau itu wing mah ditang ge amang ngajual cau tak cauna ku amang di ala di ieu pangkat emang imah mang buahan deui Oh, itu kalau turun tua ulah dicol ulah. ulahun ku si abah ditang ge ngajual cau Ulah kan lihat tuh itu ya. ho amang teh meuli cau Heeh. meuli cau Tahu sih bayar tadi kan. Heeh. Lain Ayeuna lagi tuar. berarti meuli tangkal cau Tahu. Oke ya. oh amang kumaha tuh Urang salah tuh ya. oh nya tuh yang ulen wingan we salah cengke ku amang sok di alam mah tauna sok amang nyangan ieu lah nyangan taraji naon ke ulah dituar eta nya Ulah tuar ya. ulah wing bising dicarakan ku si abah bapak ku si abah mah lamun ngarekan ku borok-borok ontolot borok-borok nah sia cau dituar cenah kitu nya sok amang tahu wing ngembung wing tangkal cau dituar mah wing mah jual cau duit teh kuing diberikan ke si abah ke busing pajak wing ada duit si abah apa si abahnya amang ki tungguannya busing ieu mah nya Nek tungguan dia, tungguan ntar aja ya. heeh Ari anu gelo, orang apa sih gak bayarnya? Tadi pengen ngejual cau nih, keluar ulah dituar yang tengah jual tangkal ngejual cau nah. Lieur ya. kurang mancing versi itu nah ngait dulu samping aing ngait samping akang soek teh itu aya wae patok teh sabah mah teu bener teu demen kitu tah Ari si Kang Kabayan teh mancing di mana nya oneng ieu teh mun ku jauh ieu jalanna. Coba tuh orang dengan kadi mana teh sugan aya. Oh nya. Itu si Gana tuh aya sawah tuh aya saung di belah itu sugan. Sebelah itu orang nyari mana sugan. Oneng nungguannya di dieu nya. Aya oneng di mana nya ieu nak mancing nak Ka di tuh sugan teh aya ayo orang tinggal aya. urang teh deui. Ari si Akang teh ngurekna di mana nya nangan belutna. Mah diomelan manten si Abah. Ningali Kang Kabayan teh. Tuh teh tadi makan di ditu tuh pengorekan ieu sigana mancing keong. Ini mancing keong pan ku teteh titah mancing titah ngurek itu belut. Tuh nyawa tuh di ditu tuh teh. Oh, Tadi mah. Oh, nya tuh. Nya. Teh rek ari teh nyamper teh.
Maniku hararese sia teh keong dipancingan ke tuatu nyorang-nyorang teu beunang-beunang maniku hese-hese teuing aing pamajikan akang mani nyusul akang keur mancing eta ieu eta itu Tadi ku iteng di taman tadi tu akang teu aya geuning na ieu. akang di dieu itu eta loba keong ngaralus banget itu akang mancingan keong Ha geuning mancing keong akang pan tita iteng mah titah ngurak belut. wah akang nyeluk keong resep banget itu mun pabalatak itu akang Si akang mah hari akang mah ngurak teu bisa itu ya we akang resep malah aya keong loba keong ku akang dipancingan we gitu beunang-beunang itu mah keong teu mancingan keong dipancing. Keong mah orang-orang eta teh nyanggut keong mah turunan akang kadinya dicomotan nu dipancing ieu. akang teu bisa turunan mah akang belok Mentake si akang mah diomelan we si abah kitu salah wae. ada naon atuh burit-burit ieu manik nyusul ke akang aduh eta jeung neng oneng Nya. Udah sorangan neng sih. oneng aya ulin ka si abah tadi nah naon si abah jeung nanya ke naon Cau, cana tos dijual acan. ku akang geus dijual tadi cau mah itu geus bisa Terus? dijual yang enggak satu tukang cau dan tukang cau itu nungguan wae dan geus ku akang si kita dijual akang mangga balik we tadi ditual kemana ku akang ulah akang ngan ngajual cau mainnya rek keluar tanggal cau si akang teh ulah akang mah titah si abah tanggal jual cau ku akang teh dilarang si kita keluar cauna Pai ngajual cau mah Kang KBG dituar ti tangkalna, anu ti cauna atuh kumaha ngalan. akang mah ditanggal ge ti si abah ditanggal jual cau lain jual tangkal cau bejakeun ka sawe kali ku si abah bejakeun ayo dilatih geus burit ongko bayeuna ge si abah masalah wae ka akang teh kenal bejakeun ka ditu Ayo atuh geus ena mah urang balik. Ini akan kata ini itu bala-bala ini. Aduh. Oh, kada tuh akang lalaunan. Tadi ge hitung ti parijet nah itu tuh. Tinggal wae kuda segala hayang belut. Terus kumaha ayeuna belutna eueuh. Nah tadi akang ngajak ngalakeun ganti sih akang gede keong. Keong. Geus burit mangkeng. Capek si abang teh. Mereka kowe kan orang itu nyangnya. Tahu teh dijual ku kabayan apa? Tukang tahu tadi ayam jual tahu. Tadi kabayan mancing heula. Di dieu aya belut eueuh, kabayan mancing keong apa? Bener sih enggak jual tahu brokok. Iya sabah dijual kuing tadi tahu teh ka tukang cau anu meuli. Kabehna kan aya turu, kuing dijual kabeh, dijual dua turu, yang satu turu teh dibeli, mainnya mau dua turu doang, abah. Kuing teh tadi teh dibeli teh dituar ku tukang cau cek kuing ulah abah. Dagang ulah teu naon. Kan uing mah kok apa sih tangga jual cau, lain ditangga jual tangkal cau. Matana kuing kita nuar cau. Kita ngala cau ulah nuar tangkal cau udah euy bisa bicarakan gua apa abah mah ka euy tinggal ngeborok kokok wae. Nya borok kokok ari ngajual cau mah jeung tangkal mah nya cauna doang dasar cik borok kokok ontolohot. Oh nya euy mah teh nyaho abah beusi gua abah bicarakan. Tidak aku batur meuli cau teh banyak cauna doang ini buat tangkal borok kokok. Tapi ontolohot nyaho abah euy mah da euy mah sugan teh euy mah ngajual cau teh jeung ieu na jeung pejung tangkal nah tibang cauna doang. Oh batu kudu aju ngeureunnya. Oh ceueun ka tadi aju lah mangke ulah dituar bisi dicarikan si abah ya abah ngajual cau pokoknya jauh di rumah tanah. Dasar si abah ngaborok kokok ontoloh ben istuning nya masih mau ontoloh bakal kasabeleun lain mungkul. Mang si abah mah geuleuh we kawin ka minantu teh. Oh poe satu jubat borok kokok kieu ontoloh. Dasar abah untung si kabayan teh atuh kan nyerina sabaleun lah minantu teh lah bae dik sabel ku sabah ge aing mah